nyamperkeun Ronggo Besi langsung nyarita. Cepuli kowe. Wani metu omah uga adita? Apa kowe ngerti? Sebabe aku tekaning waktu iki to? Artina mane nyaok. Nyaon to, ha? Lumatakna aku datang ke dieu teh adita. Kula memang geus ngarti. Karena maksud kedatangan Andika dina waktu ayeuna Ronggo Besi. Anu tangtuna oge memang parentah ti Ki Buyut Ireng pikeun nibankeun hukuman ka diri kula. Anu geus ngabangkang kana parentahna. Tumali jeung masalah upeti. Bener. Pancen aku tegak ngukum wong sing ora manut. Kowe pembangkang adita. Aku ora bakal anak maneh welas asih. Kowe mesti siap mati adita. Ambu usi berak harita depu di hareupeun Ronggo Besi bari acong-acongan nyembah harita nyarita sorana dumareuda sangkan pikarunyaku Ronggo Besi. Duh, Aden, Mas, sing hawatos we atuh ka jisim abdi duaan. Dasarnya sente bade nyumponan karena kewajiban. Namun maksan pun lanceuk teh nada sarantos heula we atuh Aden Mas. Dan ke oge tangtos bakal dipasihkeun upeti mah. Ora bisa. Perana waktu jadi nanggeus entong aya di waktuna mundurna. Kowe bisa bangkang. Ora manut karo Pangersasing Agung adita. Ora ana pilihan kajaba nampak hukuman. Kowe ngerti adita? Ki adita memang geus gilig hatena pikeun yang hareupan tindakan anu bakal dilakukeun ku ka Ronggo Besi dina waktu harita. Netep antep ka Ronggo Besi terus ngajawab. Kula ngarti Ronggo. Rek nibankeun hukuman naon bae ku deui kula bakal dising hareupan. Anu jelas kula geus nekadkeun pikeun lepas bebas. Moal rek tundut matut deui ka Ki Buyut Ireng. Rek dianggap pabangkang pekeh teuing. Kula moal rek risiko pati. Mun memang geus takdirna kula kudu ajaling pati, kaya bayana Ronggo. Ronggo Besi puguh we jadi beuki ka hudang amarahna. Sedengkeun amu usi mah da puguh pangawak awewe. Masih keneh miharep henteu nepikeun ka dikandasaku Ronggo Besi. Sedengkeun anu aya di jero imah harita Jaka Sinangling jeung Aki Wandi bisa ningali kaluar ngaliwatan lawang panto anu muka sangka ngadenge jelas caritana Ronggo Besi. Jaka Sinangling ngarenet ka Aki Wandi terus nyarita. Maneh ngajedog heula we di dieu ki euy. Aing rek aing rek kaluar heula ye sakedeung. Aing rek ka jero enggon heula sakedeung ye ki. Ye, kumaha ye kaluar ka jero? Salah aing maksudnya di ka jero. Atuh nyabek deui. Itu Ki Ardita jeung si Ambu mah nya rek dianjepkeun ya. Ulah aku rek tega di perhatikeun ku Agi. Sigana mah geus moal bisa diajak badami ka si Ronggo Besi teh. Agi mah aduh dewasa ninggalin oge jang mun nepikeun ka ditanda sage. Aing teh ngarti ki kangaranan ka jalma anu geus wani ngabangkang kawas si Ki Ardita mah pasina oge ku walak si Buyut Ireng jelas kudu dipodaran. Tapi aing muji oge ka Ki Ardita ki wanyahan oge anjir teh henteu seuneun paeh ki. Ngajak diulah jalah eta si Ronggo Besi teh juga. Jago kepercayaan Ki Buyut Ireng teh.
ilmu silatna jelas lebih hebat saja tibatan tiga ardita jelas bahaya mau diancamkeun mah jang ku aing ge mah diancam atuh ki rek ditulungan ku aing oge ngan aing kudu ka jero ngon heula sakeudeung montong nanyakeun aing rek naon nya pokona mah maneh teh cap cicing heula di dieu daguan sok aing rek ka jero ngon heula ye jaka sinangling geus bisa ngarti ningali kana sikap jeung ngadenge caritana Ronggo Besi geus bisa dipastikeun manehna bakal nandasa Ki Ardita jeung Amu Usi harita jaka sinangling teu miharep mun Ki Ardita jeung pamajikanana nepikeun ka jadi korban anu matak jaka sinangling butuh nenangkeun pikiran pikeun ngambat kakuatan ilmu anu jadi bapana mangrupa cara anu geus minang dilakukeun ku dirinya sedengkeun Ki Ardita harita ngahudangkeun Amu Usi bari nyarita masuk hudang manehna hudang ulang geus henteu kudu mental dipikarunya ka jalma anu dibere parentah ku kieu tireng manehna ieu kanyataan memang kudu dising hareupan sok hudang Amu Usi bari nyusutan Cipanon kapaksa cengkat nangtung. Sedengkeun Ronggo Besi neuteub seukeut ka Ki Ardita tos nyarita. Ardita. Kowe ngomong apa tuh? Ngomong apa? Kowe kepengen lepak bebas aja gelem. Manut karo panggasa si Agung. Dasar wong bodoh kowe Ardita, bodoh to. Dasar wong edan. Nu bodoh mah lain kula Ronggo. Tapi Andika anu geus jelas bodoh mah. Sabab geus henteu mikirkeun deui salah jeung bener. Diparentahkeun naon wae ku Ki Buyut Ireng. Sok sanajan salah ge tetep we digugu. Jadi ayeuna mah geus henteu kudu loba carita Ronggo. Mun memang rek mere hukuman ku cara nandasa diri kula duaan, taya bayana Ronggo. Ngan kula ge tangtu we moal pasrah kitu bae. Kula bakal ngalawan. Kula bakal ngabela diri. Sikap jeung caritaan Ki Ardita tandasna keuran. Manehna geus nekat bakal ngalawan. Sok sanajan geus ngarti tahapan ajen pangarti ilmu silatna jelas di sahandapeun Ronggo Besi. Ya. Wong edan. Kowe sing bakal aku pateni Ardita. Arep melawan gembela awamu? Aku yakin bakal bisa mateni kowe Ardita. Dasar wong gendeng. Coba buktikan teu ngomong wae Ulang di tempat lebih lega Ronggo. Iya, cerela cilung. Ki Ardita ngacerela puncak huru ke tempat anu lebih lega. Ronggo Besi harita ngacerela puncak muru ke tempat Ki Ardita anu geus mancuh dina tangtungan aya. Sedengkeun Amu Usi ngan saukur bisa ngajanteng bari rembay Cipanon. Dua jirim adu hareupan. Ki Ardita geus ngabar bedogna sanajan nepikeun ka ajalna teu panasaran ari geus ngalawan heula. Itu ceuk pamikirna Ki Ardita dina waktu harita. Ronggo Besi neuteub seukeut ka Ki Ardita anu geus sayaga diri ngabangun pasangan. Ardita, bukteni keterampilan ilmu silatmu. Sing jelas dina iki kowe bakal mampus ing tangan ku Ardita. Wis ora ana maneh waktu nyelametake awakmu. Jadina geus lah eueuh ge waktu selamatkeun diri Ardita. Wong edan. Kula mereka kabul nyelametkeun diri Ronggo wong edan didinya wong edan masya. Tapi reka bela diri saronggo sabab geus henteu hayang tunduk jeung manut teh ka Ki Buyut Ireng. Kula geus sadar
ngan sok dijadikeun alat unggul keur kapentingan kibut ireng. Yah. Ucuk kekehan. Ngomong kowe. Ayo maju Ardita. Maju. Ki Ardita geus rek maju narajang tapi ngedadak aya cirim anu ngacoelat saterusna mancuh nangtung di direun Ki Ardita. Coelat silung caragedan. Ki Ardita kitu di Ronggo Besi kageteun sageusna sidik cirim anu aja datang teh lah Jaka Sinangling. Pikeun Ki Ardita mah tangtu we kageteun sabab maena henteu nyangka mun Jaka Sinangling mibana kamampuan ilmu silat. Sedengkeun Ronggo Besi mah anu jadi kaget teh lantaran panggih deui bae jeung Jaka Sinangling. Harita Jaka Sinangling ngaret ka Ki Ardita bae terus nyarita. Maneh teu kudu kaget tinggal karetangan aing Ki. Ieu mangkaluk anu ngaran si Ronggo teh bagian aing anu bakal ning hareupanana. Jadi maneh geus montong talung sagarupa. Jagaan we si Amu Ki, geus ieu mah giliran aing Ki patutna. Urang peceh ku aing. Jadi Ujang rek ngayunan si Ronggo Besi. Heueuh. Di sing hareupan ku aing Ki. Bisi maneh hayang nyaho mah aing kung si Tarung ieu jeung wabolak si Ronggo Besi teh. Ayeuna rek dihajah deui dek dipeceh makluk nu kawas Ki Patung ku aing. Hasok baturan si Amu we maneh mah Ki. Sok mundur. Urusan si Ronggo mah bagian aing. Ki Ardita geus henteu loba dicarita. Harita terus init ngajauhan muru kalebah tempatna Ambu Usi anu jadi pamajikanana. Ronggo Besi masih kene tacan cumarita. Kageteun keneh sigana mah dipanggihkeun deui jeung Jaka Sinangling. Maneh montong kaget anjir. Bangih deui jeung aing saronggo. Samemeh modaran si Ki Ardita. Tarungna jeung aing heula anjir. Jadi ayeuna mah lain maneh anu ngahajar, tapi maneh bakal dihajar, dipeceh ku aing mah, diserot gaplok ku aing mah saronggo. Pacingan, ura sopan kowe. Mulai kipati Jaka Sinangling. Jadina maneh sarua gejeung neanganana paehna. Kowe bakal mati dina iki Jaka Sinangling. Ya, ngomong naon mah teh saiki. Teu ngarti aing oge anjir ah. Tapi sabodo kumaha maneh we getang ah, dek saiki dek saeko oge. Anu puguh mah ayeuna teh ngadua kalian yeuh aing tarung deui jeung maneh teh Ronggo. Jadi wayahna mun maneh kudu ngalaman deui rubuh ngabebengkang ku leungeun aing. Ronggo Besi anu kungsi ngalaman kasoran eleh jajaten ku Jaka Sinangling tangtu we kudu leuwih asak tinimbangan. Malah kudu mampu ngabales ngarubuhkeun Jaka Sinangling. Kitu ceuk pamikirna Ronggo Besi dina waktu harita. Kowe aca mikir, aku bakal kalah maneh Jaka Sinangling. Saiki wayahe aku sing bakal unggul. Tak terima seranganku. Hiya! Jurewa cilung, Ronggo Besi geus henteu hayang loba dicarita sigana teh. Langsung harita miheulan maju narajang. Kakuatan ilmu silat si Rawing anu jadi bapana geus nyanding ka dirina. Jaka Sinangling seperti waktu keur tarung anu ti heula. Jaka Sinangling masih kene apal kana tata gerak ilmu silat anu jadi lawan. Anu mata teu kudu hese nyingkahan kadatangan panarajang anu jadi lawan. Sagok hiuk gila, pros. Hiuk gila, pros. Panarajang Ronggo Besi anu silih susul pada ngeplos teu kena kana sasaran.
ilmu pangenteng badan nu digunakeun ku Jaka Sinangling leuwih cepet tibatan daya panarajang anu jadi lawan. Rongga Wesi anu boga karep hayang bisa ngabales lantaran kungsi ngalaman kasoran. Harita geus nyakeun takdir luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Jaka Sinangling geus apal kana kakuatan anu jadi lawan. Mun malesna rajang ge taya hartina mun panarajang balesan keuna kana badan anu jadi lawan. Sabab moal karasaeun nyeri pikeun anu jadi lawan. Jaka Sinangling geus nyaho kana titik kalemahan Rongga Wesi anu jadi lawanna. Sapasang panon lawan mangrupa titik kalemahanana. Dumasar kana eta pangalaman Jaka Sinangling dina ngalakukeun panarajang balesan henteu bisa sambarangan. Anu jadi sasaran panarajang balesanana taya deui kajaba titik kalemahan anu jadi lawan. Datang di panarajang Rongga Wesi, angin sameran panarajangna nabak kana badan lawan. Sawuk hiuk gila plos, hiuk gila plos. Panarajang anu katilu kalina mah harita dipendung ku Jaka Sinangling. Sawuk hiuk gedug deus. Dari deug Rongga Wesi kadorong mundur ka tukang. Gancang Rongga Wesi mancuhkeun di kuda-kudana. Bari merhatikeun anu jadi lawan Rongga Wesi kerung. Kakuatan tanaga lapisan Jaka Sinangling beut asa leuwih kuat tibatan keur waktu tarung ti heula. Rongga Wesi memang moal nyahweun sirawing anu numpi diri di jero guha panamping sababaraha poe ngagoler dina batu kumala putih ngajadikeun kakuatan tanaga lapisan sirawing jadi leuwih ngaronjat. Teu matak aneh mun kakuatan anu nyaning ka dirina Jaka Sinangling ge jadi leuwih kuat. Kunaon maneh ngahulang kitu anjir? Bingungnya. Oh, poh. Maneh bingung, ha? Kudu kumaha ngalawanan aingnya. Oh, poh. Cek kengge naon maneh moal bisa meunang ngalawan aing mah Rongga Wesi. Jurus jeung gerakan maneh geus kasakuan ku aing mah. Oh, foto. Ojo kakehan omong kowe Jaka Sinangling. Jaga sareng aku. Jaga tak ladeni aku. Ya! Wah, apa toh? Sok lah. Resep kaina oge isu banget kitu mah Rongga opo? Rongga Wesi maju dina raja. Leuwih ngaronjatkeun daya panarajangna. Orang kaya Jaka Sinangling memang geus boga pangalaman waktu keur tarung ti heula. Panarajang lawan lain bae bisa disingkahan, tapi dina waktuna malesna rajang anu jadi sasaran panarajang Jaka Sinangling taya deui kajaba ti sapasang panon anu jadi lawan. Sabuk hiuk jelak plos, hiuk gila plos, jelak kalayang Jaka Sinangling malesna rajang. Badana ngalayang teu napak kana lemah, ramu leungeun kenca jeung katuhuna silih susul ngarah kana panon anu jadi lawan. Moka mun nepikeun kakeuna kana sasaran pirakun teu bocos panon si Rongga Wesi teh. Pikeun nyingkahan panarajang balesan anu jadi lawan. Geus taya dicara pikeun Rongga Wesi kajaba ngapedung panarajang anu jadi lawan. Hiuk gedug deus. Hiuk gedug deus. Dari deug Rongga Wesi ngadali deug be kadorong mundur ka tukang. Rongga Wesi gancang macuhkeun di tangtunganana. Merhatikeun ka Jaka Sinangling anu harita yang serikeun bari nyarita. Apa toh? Maneh geus ngadalig deui bae Rongga. Kadalihna ku aing geus ripuh kakarek sababaraha jus oge anjeun. Geus mah bisa atuh maneh hayang ngabalas ngalehkeun ka aing teh Rongga. Anu puguh mah maneh we bakal ngarelapan deui kawas ti heula sia maneh. Bakal rubuh. Bakal ngababangkang sagede di oge anjir. Wah, opo pacingan gue Jaka Sinangling. Wong kendeng, wong edan. Aku sih bakal maju.
Ane kena pangat diwasaku. Kowe mampus Jakasih Nangling. Iya. Curela cilung Ronggowesi begitu tambah penasaran. Harita mihla andai majuna Rajang, Panarjang Ronggowesi ngaruntui Sri Susul. Ngarahkan anggota badan lawan, tapi kacepetan gerak Jakasih Nangling lebih cepat. Antuk naruntuyan rangsekan Panarjang lawan, taya anu kena kana anggota badan Jakasih Nangling. Harita Ronggowesi jadi keselen jeung gemes sabab jirim Jakasih Nangling lingas teu beda ti kalangkang we. Teu bisa kaberi ku kacepetan daya Panarajangna. Ngajadikeun runtuyan Panarajangna masih keneh tacan aya nu kena kana sasaran. Coela cilung calegedag. Jakasih Nangling mancuh nangtung di tempat anu kosong. Ronggowesi ngahegak ratu napasna. Merhatikeun Jakasih Nangling bari ngagereneng ngomong sorangan. Kemampuan si Jakasih Nangling iku memang hebat. Mosok aku kudu ngalaman kekalahan maneh. Wong edan. Aku kudu bisa ngalahake si Jakasih Nangling. Mesti iso bales. Aku kudu menang. Lan bisa mateni. Kurang ajar wong edan si Jakasih Nangling. Mosok aku kudu ngalaman kekalahan meneh. Ora. So. Ronggowesi ngawangun di pasangan. Saya gadiri pikir ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Jakasih Nangling merhatikan anu jadi lawan terus nyarita. Aduh, maneh geus ngahegak Ronggowesi. Tapi masih kena rek neruskeun tarung geuningan Ronggo. Pasina oge maneh gablek pamikiran hayang ngabalasnya. Bisa ngelehkeun aing nya. Kalau kumaha oge moal anjir, moal bisa ngelehkeun aing anjir. Sok dek jurusan naon ku aing mah di sing hareupan sia. Kurang ajar, wong gendeng opo. Hasok kuras sakabeh kemampuan maneh teh Ronggo. Disuruput ku aing mah anjir. Dipeceh ku aing mah. Bajingan wong edan. Hei Jakasih Nangling. Perang durung rampung. Saiki jaga serangane. Mampus kowe. Iya. Wong edan didinya sia wong gendeng. Ya. Curela cilung. Ronggowesi maju dina Rajang. Sedangkan Jakasih Nangling geus sayaga diri mancuh dina tangtunganana. Sapasang suku nalir upama anu masuk kana lemah. Pageuh nakeran sakumakayaan Sirawing mangsa ngagunakeun ilmu pancaring bumi. Jakasih Nangling memang hayang gramungkas lumakuna tarung. Anu matak harita ngarobah cara tarungna geus henteu ngagunakeun di ilmu pangenteng badana. Seperti anu geus kungsi karana pandina tarung waktu katukang. Panarajang anu jadi lawan harita ku Jakasih Nangling henteu disingkahan. Tapi dibendung ku sapasang leungeunna. Setiap arah sasaran gerakan lawan bisa kabaca ku Jakasih Nangling. Teu matak aneh mun satiap panarajang anu jadi lawan mampu dibendung ku Jakasih Nangling. Sawuk hiuk keduk deus. Daligdeug. Carijeug. Ronggowesi ngadaligdeug deui bae munur ka tukang. Balukar bantrokan kakuatan tanaga lapisan mangsa panarajangna dibendung ku sapasang leungeun Jakasih Nangling. Nya cekengge naon anjir. Ngadaligdeug deui munur ka tukang Ronggo. Siling geus ripuhnya siling. Masih kene anggar siling mah euy. Boga kamampuan teh eueuh pisan kamajuan siling euy. Rek misa modaan aing kumaha. Tarung kawas kieu patut anjir. Nu balik atuh siling tarung teh. Cek aing ge keteukeun pangabagug teh anjir. Jebrot ku aing mah anjir. Dites ku aing mah tes tah.
Ronggo Wesi mancukeun di kuda-kudana. Begitu mah muncak amarahna. Srog ngawangun di pasangan. Mencrong ka Jaka Sinangling bari ngagerendeng. Wis ora ana sing pilihan. Aku kudu ngagunake jurus pamungkas lan daya kebah kekuatan tenaga lapisan sepenuhnya. Sawise kabeh kudu bisa ngalahake bungsu. Aku kudu unggul. Jaka Sinangling wong edan. Sok maju deui maneh Ronggo. Montong tarung hulang-hulang kitu. Hari sakira rek hulang-hulang mah geus ngajedog aing kesel ya. Maja jantung kieu ngaloban di dinya. Siling gek neluskeun moal. Boga pangabagu moal siling. Dasar jago belakuk. Bacingan wong edan. Kowe masih mampu Jaka Sinangling. Hiya! Sok, kitu sok. Ieu papukeun ciga monyet edan. Ronggo Wesi ngacoelat majuna raja, ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapenuhna. Kajadian saterusna mangrupa pungkasan lumakuna tarung. Sabab daya panarajang Ronggo Wesi lain bae bisa dipedung ku Jaka Sinangling, malah di luar dugaan Ronggo Wesi harita ukur geseh waktu sababaraha detik ti sanggeus ngabendung panarajang anu jadi lawan, sapasang leungit Jaka Sinangling ngalakukeun gerak panarajang balesan anu geus henteu sampat disingkahan ku dirina. Ramo leungeun katu Jaka Sinangling nojos kana panon anu beulah katuhu. Sedengkeun leungeun kain Jaka Sinangling ngacamrek palangkakan lawan, kacamrek pisan kantong Semarna, sawuk hiuk keduh das, siap gabrasat jablul wah. Waduh, melipatun tok. Mataku kena. Wong gendeng Jaka Sinangling, wong gendeng. Waduh. Ronggo Wesi ngageronahan ka nyari bari ngabangkieung mundur katukan. Panon beulah katuhuna bocos getihan atawa getihna maseuhan beungeutna. Leungeun kencana nungku palangkakana anu karasa nyeri jeung seueur lain di kieuna. Puguh kantong Semarna dicamrek sakarikina. Bangkieung, saronton, talonyong. Ronggo Wesi meh-mehan leungit kasaimbangan badana. Ceuk aing ge naon siling. Eta mata nu beulah katu teh bocos ya. Ronggo Wesi. Terus ya kanjut maneh dicamrek ku aing. Nigeunya sakoplok sih teh. Alah, dicamrek ku aing untung teh coplok oge anjir. Cek aing ge moal meunang tarung jeung Jaka Sinangling mah sia Ronggo. Aduh, aing eta kantong Semarna dijamret teh meuni asa nyabak seblak anjir. Ronggo Wesi masih kene cumarijeg bari sumengirnahan ka nyeri. Dampa leungeun katuhuna nungku panon beulah katuhu anu bocos. Sedengkeun leungeun anu kenca nyepengan palangkakana anu dicamret ku Jaka Sinangling. Eta kajadian teh puguh we ke Ronggo Wesi mah henteu kabayangkeun ti samemehna. Manehna bakal ngaranapan kasuran eleh jajaten ngadua kalian, malah bari ngaranapan tatu panon beulah katuhuna bocos ditojos ku ramo leungeun Jaka Sinangling. Ningali kana kajadian anu mangsung harita Ki Ardita puguh we kaget anu lain di kieuna. Sabab Jaka Sinangling sanajan masih keneh rumaja, tapi mibana kamampuan ilmu silat anu geus tepi kana tataran ilmu silat pinunjul. Puguh rek henteu kaget kumaha sabab Ronggo Wesi teh salah saurang jago kapercayana Ki Buyut Ireng. Bari ngaret ka Amu Usi anu jadi pamajikanana. Harita Ki Ardita ngomong lalaunan, "Ulah meh henteu percaya ngabandungan kana ieu kajadian. Bet geus sangka Jaka Sinangling boga kemampuan ilmu silat anu hebat manehna. Mun teu nyaksan langsung asa moal percaya. Mun si Ronggo Wesi bisa kasuran eleh jajaten ku Jaka Sinangling amu." Nya bener urang salamet. Henteu jadi ditandasaku si Ronggo.
ningali kana kayaan si Ronggo kawas kitu masih gana moal bisa neruskeun di tarungna. Aki Wandi anu sarua aya di luar ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian. Harita datang nyampeurkeun ka tempat tarungna atau tempat cicingna Ki Ardita. Sangeusna deukeut terus nyarita. Alah pun inju jaga cindang ini si Gasep. Jekera aya dina kaunggulan geuningan. Tapi ari keur agi mah teu kaget. Margi ka etang tarung anu kalua kalian ieu teh. Ngan ayeuna mah eta si Ronggo teh leuwih parah teh. Sabab panon katuhna bocor. Kitu teh mah tuh dah. Pun incu eta teh. Nurun we terus janten agina pangarsa. Aduh. Jaka Sinangling memang hebat. Ulah benar-benar henteu nyangka Ki mun bakal salamat nu jadi di Tandasa. Aratan ditulungan ku Jaka Sinangling. Kula duaan nganuhunkeun ka Aki ieu. Tiluanana musirkeun perhatianana kalebah tempat kajadian. Katingali Ronggo Wesi geus henteu untuk paneruskeun deui tarungna sigana mah. Rek bisa neruskeun tarung kumaha da puguh panonna jadi pecak sabab panon belah katuhuna bocos ditojosku Jaka Sinangling. Ngaluarkeun getih teh saat-saat. Beungeut Ronggo Wesi lamokotu getih. Nelekayaan maneh geus kawas kieu mah. Sigana geus moal untupan siring neruskeun tarung teh. Naon teh? Cacat dina otak maneh. Euy, ieu kajadian teh geus mejeuna lah maneh teh eureun tunduk manut ka wablak sibut ireng teh Ronggo nanaonan anjir. Pikir we ku siring anjir. Naon untungna keur maneh anu puguh mah mata jadi pecak. Terus eta nanu teh didudut meureun karasa peuheur karasana ku di dinya. Alah lumayan badag oge sia heueuh di jamret ku aing teh anjir sih. Siga anak marmot. Ronggo Wesi dina kahayaan bari sumenggeun ngarasakeun ka nyeuri. Ningali ngan saukur-ukur panon anu beulah kenca. Harita terus nyarita. Jaka Sinangling. Sampean hebat. Hebat Jaka Sinangling. Aku ilang. Tapi ingat Jaka Sinangling. Karo acara iki tegese sampean nyebabake masalah ngejeung piyahna Pangarsa Singagung. Ki Buyuti urang. Awas Jaka Sinangling. Ngawas. Ngenteni balas dina besok. Ngedar. Ngomong naon maneh teh euy, ngomong naon. Lieur kain oge anjir teu ka hati. Ojo ngancam. Ngajeng ngancam segala rupa sia ka aing heuh. Ora ono. Heeh. Nangkenen nangkel na tangkal.